banyak ngomong kau. Keluarkan ilmu siak kabe. Itu yang bisa menangkap buka-buka. Aya naon? Hah? Cahayo. Aing Abah Oson, sepuh Karawang. Nu ngageug ieu geulang. Aya naon? Di tempat-tempat nanti ku abah ngan bingung susah coba ngomong ke abah aja caritakeun sia nyeri diri hati ku saha sia bukakan nyeri ku saha bejakeun ke abah insyaallah abah ge boga nya kan nyeri Iya abah. Abah. Iya gelang. Gelang teh abah nu ngitingan ieu gelang. Wah nu kusi diciruhan ini pusat-pusat aing teu betah loncat aing ka dieu kaluar gelang. Wah pisan sia. Alhamdulillah. Adia, udah. Abah. Ieu leungeun hiji deui. Ngabodor nih budak. Ini apa ya? Ya abah kumaha ieu minta tulungan dia abah kuring ieu. Ayeuna abah geus teu betah di dunya, hayang asup di ka gelang. Mane ulah kaget. Lamun sia butuh nanaon, tinggal ngusap gelang aing keluar, ya. Diragasi. Ya. Aya abah rek asup di ka gelang. Ya. Kemana wae? Dharma. Oh enggak, aing ngambung ka kadahan jelema susah. Sombong aja nama si Lot. Gus bisa ngadenge di. Ya, bisa kabelikan nasi nungguna di Johar. Kang emang Marang di coek bebek. paling itu ngecot lu. Ah, Sombong si Lot enak. padahal mah aing lapar. Kecil-kecil lah. Kunaon? Manggil abah deui kunaon? Hah? Aya naon deui? Aya masalah naon deui? Abah kuring lapar. Oh, ngomong hayang dahar naon? Ngomong ke abah. Itu bang. Ngukur si dahar ku si Agus. Dibawa ka dieu. Pangnyokutkeun. Kecil masalah jail mah abah tukang ngajailan. Kamari ge gorobogna baso dayat pan ku aing digulingkeun. Abah nu ngajailkeun. Ayo. Can abah pangnyokutkeun. Pang ka dieu can? Gampang. Ini gedang abah. Sia nyiksa aing tutuna mah. Aing teh pimpinan sia teh hidang. Sia teh urang hormat ka aing. Beda aing geus disiri titu saku sia atuh ka dieu. Ya abah ieu teh berangkat TV. Ho lain calon lain. Aing asup di ka gelang sia. Teu betah aing bau teh membe di mah. Teu betah aing bau teh membe di mah. Bisa emang ngelawan guru saya? Bisa? Pisau gua aing si bolot. Pisau, jangankan pisau. Aku tuh. Tuh, kamalakeun piring aing. Piring aing itu dua-duana aing isukan dahar make naon? Piringna ku aing ditunda di kanang be. Daset, ah? Kawan Hah? Situ sieun aing ke lawan ieu. Hah? Oh, aing mah.
Ya, aing nggak bisa kabelikan nasi nungeuna. Oh, di Johar. Bebek nasi coek. Goblok kan bebek nasi coek. Ya. Bisa kabelikan nasi nungeuna. Tuh di Johar. Tahu memang. Maranggi. Maranggi bebek coek. Goblok aing takut. Nah, aing nggak bisa kabelikan nasi nungeuna. Tuh di Johar. Tahu memang. Maranggi coek bebek coek. Dar. Ya. Mati kaya ngebalik kau kabeli nasi nungeuna. Wah, aing bisa kene bisa kabeli kene nasi nungeuna Johar. Tahu memang. Maranggi bebek coek. Yep. Yuk. Tat langsung pun atuh. Reni, ini. Dar. Ya, bisa kabeli kene nasi nungeuna Johar. Tahu memang. Maranggi coek bebek. Maranggi coek. Ayo langsung dah. Ayo ulangi. Mana nih kamu? Dar. Ya. Ya, mati kene kabeli di nasi nungeuna Johar. Aku. Bang sorry. Saja. Dar. Wah, ya. Mati kabeli kene nasi nungeuna Johar. Tahu memang. Maranggi coek bebek. Mana kita mekot murung. Tara ngukur ka kujur lamun minjem ka batur paduli hutang jegur